Judul Si Lamsijan Kaedanan. Pangarang Ki Umbara. Penerbit Kiblat Buku Utama. Tahun terbit 2003. Jumlah kaca 60 kaca. Sinopsis. Cerita novel Si Lamsijan Kaedanan iteh disarwakeun jeung si Kabayan dina dongeng-dongeng urang Sunda atawa jeung si Cepot nu aya dina wayang golek. Si Lamsijan manehna asa pempinterna tapi bodoh ka totoloyo. Hiji waktu manehna hayang kawin ka budak anu ngaranna si Amoy, tapi mana teu satuju. Tapi si Lamsijan terus ngomong ka indungna, piraku mata geunah boga minantu geulis, teras ge mah mun uing galongging panas tiris ogol deui hayang dikerok ku emah apanan ke mah bakalan boga si Amoy kuring tema. Lamsijan hayang ngabeunangkeun si Amoy make menta asihan ka dukun sagala. Tapi eta asihan teh beunangna lain ka si Amoy kalah ka si Ceple. Kusabab dukun gagal, si Lamsijan ngumbara ka mamanyai kiai nu daekeun nulungan. Si Lamsijan manehna lain kulantaran bogoh ku kageulisan si Amoy hungkul, tapi hayang si Amoy teh asup muslimah. Tapi si Lamsijan kalah kawin ka si Ceple eta lantaran salah sasaran nu sarua goreng patutna. Indungna si Lamsijan hatena kabeuli lantaran si Ceple rajin mantuan gawe sapopoe. Sapra kawin jeung si Ceple, akhirnya si Lamsijan jadi juragan pedah di kampungna. Padahal sararea terangeun modalna ngan kongkorong emas 6 gram ti si Ceple. Terus manehna papendak jeung babah tan asien nu jadi bapana Neng Amoy. Da bapana Neng Amoy boga hutang budi ka si Lamsijan lantaran geus nulungan Neng Amoy dina pangancam para pamuda. Tapi Neng Amoy dibawa ku si opsir Walanda anu geus mere imah jeung modal ka bapana Neng Amoy. Kaleuwihan novel. Kaunggulan dina novel ieu ceritana alus, gampang dipika harti ku urang, bahasana tepati hese upami dina kaunggulan ceritana nyaeta urang bisa nyaho kumaha kayurupan zaman baheula nu beda jeung zaman kiwari. Teras niat alus si Lamsijan anu ngaboga niat hayang kawin ka si Amoy. Kakurangan novel dina carita novel ieu si Lamsijan nu hayang ngameunangkeun si Amoy kalah make ngadukun sagala. Padahal manehna kudu nyaho yen ngadukun dina agama Islam teh apanan teu meunang. Eta sarwana jeung musyrik teu percaya kana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Amanat sagala niat kudu dilakukeun ku kalawan usaha nu hade tur bener. Ulah make cara-cara anu licik atawa anu teu bener nu bisa ngarugikeun ka urang jeung ka batur.